Arbori saalit mah misok cengengan pisan. Atuh dah nyeri. Wajar tuh. Rarame. Hei, palokna. Nanya. Sudah nengah jeblok mah sudah. Aduh, perih geura nyeri. Wajar beri saalit mah misok cengengan pisan. Atuh dah nyeri. Wajar tuh. Rarame. Si Karnawi wayah kieu jor-jor ti kebon dua anjing si Ica ya. Tas naon ya? Coba nguruskeun perih cenah. Bareureum naon getihan. Getihan beureum perih. Semua salah ieu mah mesum yakin ieu mah ya. Beberapa orang kayus ah. Heuh, bega ah. Kemarin apa tuh? Ini ngopi. Kasih mana dia ini? Oh gitu. Kebelah mana wae gitu? Yang udah baru buka ngempel. Serbentang, itu langsung dulu pada ambil kali semasa sakit balai itu nih. Nah, ayo harinya langsung aja tuh. Kan ngempel baru bu. Assalamualaikum. Salam. Kok gerbang itu sama datang? Hei. Nyian tuh ayang mah tuh. Si Karnawi. Terus di kebon. Beureum. Kebon kumaha naon sing waras istighfar. Gila capek. Si Karnawi Aja kunaon kasambat mana?
Si Karnawi kumaha si Karnawi? Naon? Hol ti kebon jeung si Ica duaan. Lah, Terus perih atuh sana. pasti kebon. Heeh. Nu balik ya. Keureuh ceuli ieu ngawadul. Bener. Berarti tas Marsum. mesum. Oh. Marsum. Heeh. Yakin lah. Bon mana? Bon salah. Nu behaninya nih. Nu beuh mana kita dia jalannya. Dinya. Geus mah. Ayo, Pak RT. Nah, pengen ketemu. Sana ya. Menang buru. Nih, Mak, janya kopinya, Mak. Jangan bener tuh, Red. Iya. Tempoan bener sia mah. Lain tetempoan eta mah sudah kadang jangan. Atuh mah nyaruin di leuweung. Ti dieu pol lagi bener malah mata. Si kurang ge. Ieu naon ieu? Mantong coba. Akara arek. Itu ya. Ya. Geus si kurang ge ieu bener. Yes, ulah makan coba. Kumaha atuh mawana ieu? Lain mawa ieu. Ini can bebeja ka Ustad. Kudu adanan heula ieu dibaca apa ini? Ada nan sih mau kosong semua. Kumaha kudu dikumaha Ya, ieu? ngaran aya nu mesum di lemur teh. 40 suhunan tak bawa apasna ge. Suhunan nu aya nu bocor kumaha? 45 atuh, 45 atuh. Bantu suhunan bocor. Mantak apes, mantak sia kan jalma lemur. Mending ustadan nu dibawa ka dieu nya. Heeh, geus ulah dicabak si sidik jari. Sidik. Gas, yakin ieu mah gas masalah gas. Gas ieu mah beunang. Gas beunang si Isa beunang eta mah. Aya kitu. Assalamualaikum. Ayo Dek. Gimana Pak Ustad? Lagi nyantai we. Iya teh Pak Ustad. Da abi gen salarasna mah terang ku ready nya. Gitu. Ningalian si Ica jeung si Karnawi. Lalu ti kebon. Terus Gitu. Tas naon deui ti kebon gitu. Ku abi ditingali ka kebon teh. Tas maresum geus masalah. aya buktosna. Hah? Aya buktina. Abi mau laporan ka dieu tuh nyaret. Aya. Biasa Ustad. dibuktoskeun. Aya di lokasina di ditu, tilas ngelap di nama. Enggak boleh ditinggal ayo saya buktosna we. Mohon lah mending diwarah warga kitu mah, Pak Ustad. Siap. Anu teh ka dipesan. Menyemarkeun ke daerah. Mohon jantan motoran masyarakat itu wilayah gitu. Tah kitulah. Ayo Pak Ustad yuk. Warah teh mah. Yuk Pak Ustad karya kaleur. Tah di dia ya, Pak Ustad ya. Tah. Dia. Yo, Pak Ustad tah. Ayo mana buktosna eta? Tah. Tuh, yo mun lidik pun ieu. Mohon. Jika nama meureun teh di amparan-amparan acan, Pak Ustad meureun. Tuh. Astagfirullahaladzim. Kumaha ieu? Ieu mah geus bukti tuh. Getih eta mah. Ayeuna mun tos bukti kieu bade dicana ka mana ya? Mending canak mending riungkeun. Gerowan si Karnawi jeung si Icana. Mending kayaknya dikumpulkan anu ayeuna berbuat di dieu na. Mohon riungkeun. Red bawa red. Coba. Tempa geuleuh tah, sok kumaha. Kapan cenah bisa aya si Sidik? Heeh, sok kumaha saling si sidik di sidik jari. Sok bro. Atuh da geuleuh atuh meureun. Gawat burit. Aing bagian hanyirna. Nah, bukain. Ala, us kelakuan anak teh nya. Kalau saut aya we di tempat atuh. Tah, itu kumaha ieu cing Pak RT. Ayeuna mah mending kene kieu kan Nah, jalma. mending diriungkeun di balai mending kumaha? Ayeuna mah kieu we tuh. Sakacan di balainya. Oh. Ayeuna riungkeun di dieu we keluarga heula. Tapi lamun hiji jaminan nu ngalpun dina bengal, payahna kitu kena ka balai. Ka pengurus gitu. Ada Karnawi mah beungal pasti. Geus bengal beungeut mah geus bengal urang mah. Yang bengal mah geus pagumbaran bawa ke aparat gitu. Atuh geus kieu we lah sesuai biayanya.
Pak Ustad gitu, heeh. Hmm. Memang aya di emprang-emprang di wiwirang di balenya, Pak Ustad. Ya. Sok ayeuna tuang selesaikeun kekeluargaan di dia gitu. Meh ya mah meh aya pelajaran gitu meh teh gitu-gitu deui jik teh. Karena wina. Hah? Karena wina. Nah saha deui atuh pan heula sih karena udah awalna. Banyak yang bapak maneh mah. Lah ini posernya. Naon di je? Tuh. Buru-buru. Ayo naon di? Aya. Balik kuliah tuh kapan? Aduh, ya koyo. Ustad sama. Alhamdulillah. Pak, Aya naon itu sok asararuah Sok terus Pak Ustad. Kan kieu ante teh aya laporan ti warganya. mohon. Aya istri sang pamegat berbuat mesum di kebon. Hah? Saya Masuk. buktosna ieu tah. Kawa duit. Kawa sebuah tempat atuh nyewa Ya, ka kota. laporan ka Pak Di Ustad. kebon terus kawa sato. Tuh. Oh, Gandeng. Masuk iraha atuh udah dimasuk. Gandeng. ya, mau age ngobrol, mau age ngalaporkan ke Pak Ustad, lamun ada bukti mah. Mana buktina? Aya eta teh. Kapan eta? Iya. Mana wae tuh. Ieu mah tuh da lain kurut naon. Kurut naon. Ya aku urang ge atuh Ya dah. heuh atuh. Nah di kebon kawa sato atuh. Ngirakeun. Lah. Sok Ya. Ustad tah. Banyak orang teh di leuweung banyak. Wah, gandeng. Maknya naon eueuh nu teu maknya aya nama kapan ya? Ya geus bukti tah. Manggilan Pak Ustad, aya laporan ke kieu tadi. Ya ieu. Aya nu buat macam di kebon. Nya abi teh ngiring ka ditu. Tapi dibuktoskeun mun aya buktosna Nah eta tah buktina. Rek ngalaku maha sok maneh rek ngalaku maha. Enten ayeuna ulah nolak lah. Mending kana terus. Iraha atuh maneh rek Gandeng irah-iraha naon bieu. Nempoeun maneh kalau luar ti kebon teh tuluy dilikan tah aya eta naon eta sok. da urang mata ulin hukuti di Wah, kebon. naon eta. Tas yang bapak kolot di ditu teh. Nah, lantik saha mesum di kebon. Aya eta naon? Ya. Getih naon eta? Ayo mun yang bapak kolot mah jangan duaan biji nanti kebon gerak. Terus eta getih naon eta? Kalian tas jalan-jalan. Kela. Iya, ini tadi ieu teh. Anu basa keur ngalah salah. Punten ya Pak Ustad. Ieu teh pandangan abi teh getihannya kana hoyong gerak. Awas Aduh, aw. Anya sakit. Ikuti sieu. Atuh da mangkana cek aga cicing. Ih, Nyeri kalah katojosnya. Ih, pararanu. Oh, sakit Siu. Kana cucuk Cucuk salah. salah itu enggak ada mangkana masyarakat Laras saplas. eta teh. Bet ulun laras. Jadi ieu mana nu laras satu laporan aya. Sia aku mah aya laporan teh. Ih, sanes abi Pak Saha Ustad. tuh? Abi cek si Redi. Ieu mana nu Redi? laras. aya. Ngajelaskeun naon mana tadi Redi? Kalau ada pada gitu kan. Kapan ti kebon? Di kebon sote tasnya yang bapak Sugan kolot. urang nempo maneh keur ngalakukeunana. Ih, nempo ngan nempo ti kebon we. Ieu Jih, puyuhan ji. Pak Ustad dia da abi ngobrol ka Cisaga ieu teh sonten. Pada permios. We urang teh lama. kemana? Kamana cicing jelaskeun heula ieu ieu. Jih, heula ke heula. Cemaran nama baik urang tuh da. Pak Ustad gitu we. Jih. Nah, nih. atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sok maneh Kumaha di sok? Jelaskeun. Kumaha Redi? Tuh urang mah kerenangan undur-undur. Undur-undur naon undur-undur siri ya. Jelaskeun Sok, jelaskeun jadi bener. mesum gitu. Atuh bongan sah. Bungan saha naon? Nak maneh nyangka naon tadi ka urang ieu? Dari kebon kan. Udah di kebon sote tasnya yang bapak kolot. Panjangan duaan. Lebaan-lebaan Kira aku kudu teh. 2 RT mah. Wah, Kumaha? Jadi abi mah pada teras we. Terus ka Heula mana jelaskeun cicing? heula cicing heula jelaskeun heula jelaskeun heula. Nya eta pantas jelas di kebon. Heeh, di kebon teh kan aya sebabna tas naon heula tong moka langsung tas mesum. Nya lah sampai salah tuh ya mulus ya. Jih, Ya, assalamualaikum. Salam.